Sampurasun baraya saung wayang diraut urang ngabakalan wayang golek Semar ieu teh. Ieu wayang golek Semar pesanan ti Bandung panginten Pak Joko. Tah ayeuna urang mula-mula meureunan urang kupas heula ieu teh, kumargi ieu teh masih aya keneh kulitan. Kulit kai tah ieu teh kaina kai albasiah baraya. Ieu kai albasiah tanapi kai jeungjing upami di Bogor mah tah ayeuna urang pola heula panginten urang pola heula manapi beungeuteunnana mana jeung pangkerna tah di dieu meureunan urang ilikan heula tanapi urang sidik-sidik heula. Supados engkena sae tanapi enakeun dirautna kitu. Bilih aya beungeut palebah mamata gitu mangkana urang kedah tarati sareng ati-ati gitu dina pemilihan bahan teh. Sangkan engke dina prosesna teh geunaheun gitu baraya tah. Ayeuna meureunan urang keureut pikeun beheungna ieu teh. Urang teungkeur, urang naon cirian pikeun beheungna lajeng urang babadan, urang naon disebatna nya urang pesek we kitu pikeun pibeheungeunana. Tah upami urang jero, urang jeroan deui kitu tah. Pokona naon wae anu sakirana kirang geunaheun katingalina urang ngaropea deui tah kitu meureunan ngadamel wayang mah baraya. Ulah hilap oge ieu teh naon disebatna pakerangna kedah sae nya di mana urang meureunan ngadamel wayang teh ti ngabakalan dugi ka jadina teh parabotna teh kedah nu sarae tah kitu baraya ti mimiti meureunan ragaji sareng nu sanesna kitu. Tah kedah tiasa ngarawatna oge gitu tah diasah lah istilahna meureunan. Tah lajeng ieu teh urang kana piceulieun ieu wayang golek Semar tah ieu teh bade ngangge kuncungna anu langsung wae ieu teh tina kaina gitu. Sanes kuncung buntut kuda tanapi rambut asli gitu. Tah ieu teh bagian hulu naonna tukangna oge urang babadan sadayana tah ieu teh bade ngangge susumping cenah mah hoyongna sapertos kitu tah. Panginten ayeuna mah da wayang teh seueur naon seueur model gitu seueur wanda. Panginten pengrajin teh meureunan kedah menguasai setiap wanda teh. Janten meureunan seniman mah kedah siga warung. Tah kitu meureunan jadi anu pesen naon teh kedah aya gitu upami warung mah. Tah kitu oge meureunan di naon dina kriya wayang gitu pengrajin wayang kedah menguasai lah istilahna. Janten upami hoyong nu kitu hoyong nu kieu tah kitu jadi ulah epes meer gitu urang cobi we heulaanan tah sakirana meureunan lamun urang geus taluk-taluk teuing da seueur meureunan mitra urang atanapi rekan-rekan sesama pengrajin nya urang limpahkeun wae gitu tah. Urang limpahkeun ka nu sanes tah kitu urang bagi-bagi rejekina panginten. Sakitu baraya urang wangsul deui ieu teh urang ganti ieu teh perkakasna geus kana meureunan sudut-sudut sempit tah sapertos kieu. Ayeuna urang ngaropea tah bagian-bagian anu sakirana bisa dijangkau ku perkakas ieu nyaetana meureunan sudut-sudut sempit kieu tah janten enakeun. Tah ieu teh supados engke di mana ngarautna teh henteu tarahal nya, henteu seueur teuing ngaraut janten ayeuna urang pola heula, urang kasaran heula ieu teh tuh. Oge ieu teh kayuna teh masih kene baseuh janten kedah diangin-angin heula kedah dijemur heula nya. Kedah dijemur teu sawios-wios dijemur oge da kuring mah kumaha lamun misalkan aya potensi anu bade beulah atau nepi retak tah sacenah dijemur teh urang lem heula baraya janten si kayuna teh anger kitu jadi henteu beulah ngabarabai tah kitu baraya. Eta ge sanaos sakedik eta teh elmu baraya saleresna mah. Janten ulah diantep upami aya nu retak-retak sakedik buru-buru olesan ku lem. Tah geuning baraya teu karaos parantos beres we ieu. Hatur nuhun parantos nongton dugi ka beres ieu teh proses ngabakalan wayang golek Semar anu ngangge susumping ieu teh. Tah kitu nya baraya. Cag.